Bade itu maros tapi teh kampung naon namina Neng? Kampung Cinangka. Oh, Cinangka lebat teh. Nya. Desana naon ieu teh Neng? Desa Rende, oh mun Kecamatan Cikalong Wetan merenya Neng. Nya. Nya hatur nuhun Neng nya. Ai mudun pisan mah ngerem ku sabelah mah rada power ya teh kawannya. Karena kamerana sambil Assalamualaikum, selamat siang kawan semuanya. Nah kawannya, hari ini saya mau ngevlog di daerah Rende. Ini Rende. Tetapi saya ngevlognya ke daerah Pakidulan kawannya. Pokoknya mah di depan tuh saya mau belok kanan. Tapi jalannya lurus ya dari sini. Nah kawan, di sini nih kita belok ke kanan ya kawan. Nah di sini nih di jalan pedesaan kawannya. Boleh ya ke mobil. Nah ini jalannya menurun kawannya. Nomor turunan ya. Daerah nanti Rende Kidul. Wah, kadang ngadurudut guys. Papanasan apa namanya? Jalannya tuh segede kieu kawannya. Tuh. Daerah Rende Kidul jangan. Ayeuna orang nyopot lurus ya itu lempengkeun pokona. Masih loba perkebunan kawan tuh. Perkebunan. Tuh. Untuk cuaca hari ini sangat cerah kawan. Karena meureun ayeuna teh nya musim kemarau jadi cerah kawan. Panas pokoknya. Kang, ngevlognya di mana cenah Kang? Daerah mana ta? Si Mabima vlognya di wilayah daerah Bandung Barat kawannya. Khususnya daerah Cikalong Wetan, Cipeuneuy pokoknya kawan. Udah jauh di dieu nya. Komen kawannya da bimanya hona teh Rende Kidul. Biasana di Rende Kidul ge sok beda-beda di nami teh nami kampungna kampung naon gitu nya. Supaya di nami kampung gitu kawannya. Da bimanya hona teh Rende Kidul lah ya. Da Rende Kidul teh lega gitu kawan. Jadi sok aya di nami gitu. Nami kampung naon.
badan orang kan aya jaminan bermapa kayak video ini dia tak wah iya jalanan mudun ya teh margi ai mudun pisan mah ngerem ku sabelah mah rada power ya teh kawannya karena kamerana sambil sebelah karena HP itu sebelah karena setang jadi power nyebrut teuing power tarik teuing jadi di skip heula tah turunan lagi kumargi bieu teh nya mudun pisan ieu teh janten ku abi di skip heula pas pudunan mah power dayana dilanjut deui ku abinya oh. Videonya kalau video lanjut ya tapi nu terangnya komen dia kampung naon dia paling mana kirang terang sanes orang dia gimana jadi kirang terang kerudukan oh iya nonjok iya jalan nonjok tadi bukan aja hanya karena lumayan kawan diisi mah lebat tetangkalan tuh lumayan kawan cara sepelelanya terisi dia kawan ada bukan itu masih alam suasana alam perkampungan masih karasa kawan ada riuh tetangkalan ini nama air hujan itu tuh kawannya ada riuh tadi nama teh aya bumi itu terang ya namina kampung naon manawi aya nu terang gitu kawan orang dieu khususnya orang Cikalong Wetan Cikueun deui kawan dia mengeplog teh ka perkampungan kawan da vlog pedesaan ya mah kawannya tuh kawan tengah poegenya ada di tempat loba tetangkalan mati isi kawan
Punten. Punten. Ieu. Dia jalan. Dia jalan ke mana? Balik deui ka ditu. Ya. Jauh ti dieu ti randa deui. Anjay. Iya ya parah tuh. Oh iya. Apa? Goblesan. Tapi dia Minum heula. minum lah. Kayak tadi kita dari Arab kan. Kurang tarosin kasih neng ya. Kampung naon ieu nya. Kue si neng. Neng. Bade tu maros deui teh kampung naon amina neng? Cinangka. Oh, Cinangka lebatna teh. Nya. Desana naon ieu teh neng? Nya. Oh, Desa Rende, oh mun. Kecamatan Cikalong Wetan merenya neng. Nya. Nya hatur nuhun neng nya. Iya. Daerah Cikalong Wetan kawan. Lah kawan ayeuna urang majunya hareup ya. Kurang teruskeun jalan ieu ye. Ieu teh kampung Cinangka kawannya. Duh gurudugan euy.
Jalannya lumayan ragu gerudugan gitu. Geruduk-geruduk apa namanya? Nah, iya. Assalamualaikum, saya pertigaan itu kawannya. Belok kali ya, belokkan kali ya. Nah, tadi dia si bapak. Aduh, buka kan. Pak, bentar pak. Nah, jalurnya kemana? Elik kereta. Ya, elik kereta. Tungguan di dia kereta. kawan, aya kareta cenah teh. Si bocil teh hayang nempoh heula kareta. Itu tuh karetana tuh. Jadi jalan ieu kawan tah. Di ditu bieu teh kawannya arek nyebrang ka dieu tah, tapi aya kareta. Awas kareta, Bu. Kareta Pi. Waduh, si bocil nangkring itunya. Kereta nage cil. Dia mah dadah. Setelah melintas karetanya, kita lanjut perjalanan kawannya.